lolobana orang-orang jahiliyah teh teu paham teu ngarti teu nyaho jadi nyanyahoanan tah ieu nu bahaya ge nyanyahoanan model kuari aya ngarame-rame tahun baru Islam nyanyahoanan teh nu kitu ngaranna memeh adzan maca sholawat heula nyanyahoanan ulah teh kos kararitu teh ulah sok jieun-jieun dina agama mah mun teu bae mun mangga bae lain ulah maca sholawat ngan maca sholawatna ulah dikasapekerkeun lalaunan bae sebab beusi dianggap satu aturan eueuh aturanna di dituna adzan bae tah eta kos kitu tah eta ngaranna nyanyahoanan kajian dibawa ka mana ge moal boga kekuatan mandak apakah rame tanggal 1 Muharram diramekeun henteu teu ngada rukun kiaina ti Jawa Timur Jawa Tengah teh mah ngadukung ge kiai nu diondang doang kiai nu diondang mah atuh teh mah sapira ngarame-rame karena diondang bae hate leutikna mah nya ge atuh henteu mantak teu rame mana suasana 1 Muharram Jakarta rame sagebrag-gebragan doang waktu si eta bae nu sajeuna atuh henteu sebabna isin nu madarsa kitab jauh instruksi di luar negeri apa rame atuh henteu ramean kene Asyura engke deuleu coba ge di mana di Irak sebab kematian Sayyidina Husain teh sagedeung deui dina Qurtubi kurang bakal dibaca tanggal 10 Muharram wow jutaan manusia puluhan juta manusia tumplak ka Karbala Iran Irak terutama kadinya Saudi Arabia Yordan Mesir terus Timur Tengah Turki ujianna daratang kabeh ka Irak ka Karbala tadinya kematian Sayyidina Husain nu kurang keur dibahas ku hari kematianana di kitab Qurtubi tah eta teh jutaan manusia puluhan juta ratusan juta eta mah rasa cinta terhadap zuriat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan jeung 10 Muharram Bismillahirrahmanirrahim bulan Muharram aya hiji sejarah anu luar biasa yakni tanggal 10 Muharram disebut Asyura Kangjeng Nabi hijrah ti Mekah ka Madinah barang sumping ka Madinah orang-orang Yahudi pararuasa Kangjeng Nabi nanya kunaon make paruasa cek orang-orang Yahudi kami menghormati poe ai kitu lantaran Kangjeng Nabi Musa alaihi salam disalametkeun tina kerman lulus Firaun nu dikerem Kangjeng Nabi Musa masalam. Nah ye terjadi harita adalah tanggal 10 bulan Muharram ianya Asyura. Masya Allah cek Kangjeng Nabi atuh ana ahakumin kakula leuwih hak batan anjeun lantaran kulama jeung Kangjeng Nabi Musa teh sadarajat mantap Kangjeng Nabi puasa di bulan Muharram tanggal 10 yakni yaum Asyura memeh Ramadan terus Kangjeng Nabi puasana 10 Asyura bahkan terakhir cek Kangjeng Nabi la'ishtu lamun kuring hirup datang ka gobilin ila gobilin tahun hareup kaula la asumanna at-tasua bakal puasa tanggal 9 lamun kaula hirup ka tahun hareup lain tanggal 10 bae kula deuk puasa jeung tanggal 9 tapi ternyata Kangjeng Nabi haju maot pupus tekungsi puasa tasua ngan aya bahasa mun hirup mah datang ka taun hareup endek puasa tanggal 9 mantat
kurang madi sunnah kedua hiji Tasu'a nomor kedua Asyura. Bahkan sejarah mencatat dibuatna Kangjeng Nabi Adam mun diakurkeun ialah tanggal 10 Muharram. Diasupkeun ka surga ku Gusti Allah yauma Asyura. Diturunkeun ka bumi ge yauma Asyura keneh bae. Dibelumna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ku Raja Namrud 10 Asyura. Masya Allah. Keluar tina lauk Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam disemprotkeun ku lauk Nun tanggal 10 Asyura. Waduh luar biasa 10 Asyura. Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam ketika diinstruksikan titah nyeun kapal Kangjeng Nabi Nuh nyeun kemudian nu ariman jeung hewan-hewan sajodo kur dipuateun ka kapal dipuateunlah ka kapal angkleng-angklengan di luhur kapal mendarat di Gunung Ararat Turki ialah tanggal 10 Asyura. Begitu turun lalapar kabeh. Kangjeng Nabi Nuh coba sesa-sesa kumpul-kumpulkeun. Dikarumpulkeun sesa aya gandum, aya korma, roti bubuk-bubuk, beas dihijikeun. Ayat 7 rupa rempah-rempah dibubur ku Kangjeng Nabi Nuh. Uyah jadi teu diuyahan. Ngaranna bubur tanpa garam. Jadi bubur tiis saju di dalam. Tah eta tanggal 10 Asyura. Mantak kolot baheula mengenang sejarah Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam tanggal 10 Asyura diurang ge osok ngabubur tiis dibubur teh diuyahan ngan digulaan gulana make uyah aja dikadinyakeun ai bubur nama teh diuyahan ngan gulana make uyah keneh-keneh ketel tidak rawan urang ka bubur gitu ulah kanyahoan ku Muhammadiyah we Muhammadiyah nya ngabidah-bidah sia ulah kos gitu urang mun di bidah-bidah ulah ngomong cicing bae geus antep lah aju beres ngabubur kirimannya kayak gikunya di dahar jangan cenah bubur bid'ah ye kayak gini tanyana tahun hareup ngabubur bid'ah deui lah ngeunah cek kana tuh Muhammadiyah mah kos gitu pinter kodek gitu. Kangjeng Nabi Idris alaihi salam diangkat ke langit tanggal 10 Asyura. Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit tanggal 10 Asyura. Masya Allah karim. Sangat bersejarah. Kangjeng Nabi urang nyaritakeun sim kuring nama maot lain dina bulan Muharram tapi incu sim kuring nu ngaran Husein bakal dibunuh tanggal 10 Asyura di Karbala. Geus dibejaan ku Kangjeng Nabi. Mantak tanggal 10 Asyura, wah di Karbala jutaan manusia. Lamun inget Karbala, wah eta masjidna agrengna luar biasa. Gedena pohara. Engke dikunjungi di berbagai negara mengenang terbunuhna cucu Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Karbala. Wah, di berbagai negara. 10 Asyura.
Nah iraha ke 10 surat tinggal ngitung baik urang mun tanggal hijina Sabtu Minggu Senin berarti tanggal 10 nah poe Senin hareup geus jeung tasu'ana Minggu puasana 2 poe Minggu jeung Senin tuh acenah kula mah cenah deuk di tanggal hiji bae kamari waduh mantep jasa tah hiji datang tanggal 10 lajenna moal tanggal hiji mah janggeus kamari kaliwat ku ari je teu niat geus ngawuduk mangkaning isuk bae ngamimit lah isuk ge moal cenah kebe tanggal 5 Sabtu Minggu Senin Sasarbo berarti masalah lah tanggal 5 ge moal ceknya na engke tanggal 7 berarti Rebo Kemis Jumat Sabtu ajeuna 7 ge moal engke cenah tanggal 9 10 teu nana 10 ge moal ratu krante eta mah budak sudah teh endeuk moal keneh bae aya baru kolot dan kolot besi teu kapanggih deui jeung Muharram nu ngarasa kolot dan nu ngarasa kolot ieu aya kolot ge teu ngarasa kolot mapan blon ieu mah kolot aju ngarasa kolot asana aing nyaho kapanggih deui nyaho teu jeung Muharram hareup deuk puasa tuh masyaallah bahkan as-shadaqatu fihi bisab'i mi'ati dirham shadaqah bidirhamin as-shadaqatu bidirhamin fi shadaqah sadirham di tanggal 10 bulan Muharram ye terkecil cek Kanjeng Nabi dibayar 700 tikal terkecil lamun urang mah bisa ikhlas teh beuki tinggi berarti ulah dicaritakeun cak Kanjeng Nabi moal Gusti mah disanggakeun ka Gusti ku gede-gedena ganjaranan ke tanggal 10 disebut lebaran yatim deuk sedekahna cenah kula mah neuk ti poe ieu bae mulai tanggal 1 tanggal 2 terus sabulan Muharram terus bae terus be orang sedekah istimewa di bulan Muharram terutama dina tanggal 10 bahkan idza wasa'a li ahlihi wa iyalihi wasa'ahu Allahu sanatan saha jelema nu nyieun kajembaran dina tanggal 10 terhadap keluargana terhadap dulur-dulurna nu biasa daharna jeung tri poe eta mah meuli daging meuli bandeng geus urang ngariung jeung anak pamajikan jeung incu urang ngomong urang ngariung tanggal 10 Asyura ulah diondang tatangga mah urang bae ieu geus keluarga bae mah keluarga bae tah ieu ngangeunahkeun ka keluarga dahar ditingkatkeun di poe eta minum ditingkatkeun maksudna menghargai jeung menghormati kana poe eta lantaran poe eta sangat bersejarah nah ieu wasa'ullah Allah bakal ngajembarkeun ka eta jelema sana tahu sataun eta ujianana lalu asa bae pokoknya lamun urang nyen kajembaran tanggal 10 kan itu lamun boga duit jembar bae jadi bere boga duit bae maksudna deui kitu ih siapa kumaha sih ibabari bae ta ku Allah dibere ya Allah ya Rabb itu ala iyali wa ahlihi guys kuari mah urang ka kakak ka adik ka mamang ka uwa terus sekitar-sekitarna poe eta pokona nyieun kalaluasaan urang geus puguh pamajikan jeung anak incu kitu keneh ka dulur ka mamang ka uwa tatangga-tatangga karabat-karabat pokona ku urang dibere poe eta teh
geus mah puguh asakna atahna we geus lah naon nu dibutuhkeun kunyana daharan-daharan inuman dan lain sebagainya perlu nu butuh pakaian ge bere ieu bakalna sataun eta dibere ka jembaran bae terutama jembar hate ikan nu hese ge jembar hate mobil boga pemajikan boga hate ngulunut bae mana teh hese teh kos kitu hese teh aya jelema anu boga duit ratusan juta tapi hatena Masya Allah jembar bae aya aya tah kos kitu aya tah tapi sabalik ge aya nu boga duit tapi teu jembar-jembar neuleuh pamajikan sakumaha neuleuh menggarong musuh jeung pemajikan jeung anak teu betah neuleuh keluarga teh dibere rumit bae aya eta mah geus bae model tapi nu model mah aya jelema keluarga leutik lah cek paribasa koreh-koreh cok tapi aya bae jang dahar aya jang minum aya jang pake aya pamajikanna teu pernah marah keur aya seri keur eueuh seri kitu keneh anakna Masya Allah nikmat jasa mun salakina nonton TV aju dinasehat ku pamajikanna kalah mangpaatna kos kitu maning maca sholawat deuh tiis kana hate ya Allah ya Rabbi aju lamun salakina usaha bangun bebeneran teh tiduk-duk disusuk aju pamajikanna nganasehatan kalah ya dunia mah geus dibagi ku Gusti ulah sok hahanteman teh nu penting mah salat zuhur asar berjamaah Masya Allah asana teh hujan ge tarariis Masya Allah jajantung tiis teh sajantung ieu mah lain pan kapan geus balik karena jam 1 wae geus balik kumaha bebonangan mana kempes ban kada itu deh idek mandi teh kudu mandi lah kuda gitu mandi kenceng lompatna sial jak salaki dah idek dah geus asak sangu geus hareup itu bae di warung geus kudu di imah-imah keur nangan duit sing khusuk waduh salakina aju ngalamun bae aing boga pamajikan ku kieu-kieu teuing cek Masya Allah Masya Allah Masya Allah eta mah hareudang dek balik jam 4 ge moal kalah aing lah di babaturan ngajak balik urang balik moal aing kunaon kokoprak aya di ieu emangna anak kotok itu di kokoprakan tetapan senep eta karajaan tah mentak neangan pamajikanana mun urang deuk kawin tanya neng bogoh ka kakak atuh alhamdulillah jadi siap ya dikawin ku kakak insyaallah siap ente dibawa sugih ngalamun nyana pan ka ngomong gitu sih batu mah jangan ngomong teh kumaha mun dibawa susah makan eukeur mun ke sugih siap tentu jatuh kakak susah neng susah itu kudu ditanya di bawah susah mah ya Allah ya Rabbi aya bae nah urang nyeun ka Jembaran dina tanggal 10 Asyura geus urang nu biasa dahar jeung tempe tingkatkeun poe eta mah sanajan tempe-tempe keneh gulaan tempena ulah digoreng-goreng teuing tingkatkeun we urang dina poe tah Senin geus urang nyieun ka Jembaran meuli hayam geus mun aya langsung meuli bakakak dahar bareng jang meuli bakakak urang boga kotok pencit kotok ge aya kotok sahabat nu ka imah aya geus ieu berarti ya milik urang lain Jembar aja sempit tuh Masya Allah daerah tanggal 10 Asyura poean yang sangat bersejarah geus tikuari orang intip puasa orang mun bisa Minggu jeung Senin
henteu jeung minggu nage Senin mawayahna 10 Asyura mata mah nu sok biasa dilaksanakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tikwari siap-siap bonteng suri buah jeung naon dicak pamajikan jangke poe Senin buruk atuh. Geus tikwari ayo jeung ka Jembaran ayo geus puasa. Ayo terutama yatim piatu fakir miskin keluarga ayo urang jieun ka Jembaran sebab nyieun ka Jembaran bakal dijembarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu mah cerita tentang penganiayaan terhadap janin. Nu janin tersebut akibat nu dianiayana indungna. Efek penganiayaan indungna imma ku dicarekan indungna wa imma ku dipopo ditenggel indungna wa imma diparak teh dibere dahar teh dibere minum na ieu kaluar borosot janinna tae ieu nu nganiaya kena sanksi guro atawa ku obat dibere obat indungna ternyata efek tina obat tersebut mengarah kana pembunuhan. Nah ieu termasuk kana pembunuhan janin kena sanksi. Mantap dokter sok hati-hati. Oh sedang hamil ya teu dibere obat sebab besi engke efekna kana janin. Tuh gitu aya nu ngahaja-haja ngaluarkeun orok semacam-macam. Nah ieu kan tadi teh ya dijelaskan bahwa janin guruh janin ngajinayat janin ngarusak janin ngabunuh janin adalah guruh. Naon guruh? Wa iya guru teh abdun eta hamba sahaya di urang mah hamba amatun atawa amat boyongan perang muslim mukmin perang jeung kafir diboyonglah kafir lalaki na jadi abid awewe na jadi amat kuarima malah muslim mukmin mukminat diboyong ku Yahudi sabaraha ribu manusia nu kuari terlantar di boyongan Yahudi teu dibere dahar teu dibere nginum kuari teh aya nu paeh di kam. Iyalah pikiraneun urang sebagai mukminin anu urang teh dulur jeung urang Palestina. Al mukmin lil mukmin kal bunyan yasuddu ba'duhu ibadi. Urang teh ieu teh dulur diiket ku la ilaha illallah. Tetapi anehna urang ngonam jauh lah nu deket negara tetangga Mesir, nu deket negara tetangga Yordan, nu deket tetangga negara tetangga Qatar. Kok ieu teh teu peduli amat tos kitulah jalur politik. Nyana ge nuranina mah ceurik orang Mesir ge, orang Yordan ge nuranina mah ceurik. Tetapi aya jalur pemisah melalui politik. Nah iyalah politik jahat demokrasi teh kos kitu sehingga urang ngaleungitkeun ukhuwah ku sebab aya jalur politik ngahaja ku Amerika di demokrasi nu mantak digempur Irak lantaran can demokrasi supaya demokrasi
engkena tersekat-sekat ku demokrasi. Beda jeung negara Islam. Suriah lantaran kuat gempur supaya jadi demokrasi. Baheula Turki nu sakitu kuatna gempur supaya demokrasi. Ku demokrasi mah kos diurang ku ari agama lemah. Naik kafir-kafir, Yahudi, Kristen. Kitu bae geus. Ketika aya nu berjuang urang teh tersekat ku demokrasi. Aya aturan demokrasi. Kos kieu lah hirup urang di akhir zaman terasa loba kesenjangan. Nu kuat makin kuat, nu gagah makin gagah, nu lemah makin teu berdaya. Agama makin terus didiskreditkan, dipojokkan. Terus nu diorbitkeun teh bangsa budaya kufur. Terus politik kufur, ekonomi kufur. Urang kuari geus 100% dikuasai perekonomian jeung perpolitikan ku aturan-aturan Yahudi. Teu berdaya urang. Padahal Indonesia mayoritas Islam, bahkan nu jadi bupati gubernurna muslim. Ngomong di DPR nama aya kiai segala rupa kiai segala. Lain lalagaan kiai Habib malah. Tapi aya dampakna karasa ku urang kiai nu aya di DPR teu aya. Karasa aya Habib di DPR ku urang. Maksud karasa teh lain naon? Urusan agama terangkat apa henteu sih ku wakil urang sebagai kiai nu aya di ditu. Wakil urang Habib nu aya di ditu karasa henteu ti mengenai tentang agama henteu. Ieu demokrasi kieu bae terus. Betah urang demokrasi terus. Teu betah. Ya Allah alam terserah. Kos kieu di Syria, di Irak, kuari Yaman, geus puguh Palestina. Sabaraha ribu manusia kuari anu teu dikaluarkeun ku Yahudi. Anu teu dibere dahar, teu dibere nginum, paeh terlantar kekuatan manusia paling ge 1 hari 2 hari geus saminggu teh geus jago atuh. Ieu teh nu loba pararaeh di jero kam. Nah, sebelah deui mah dibere cuman dialas lah. Nu biasa misalnya urang teh membutuhkan 20 huap paling dibere 5 huap. Deres keneh masih dibere. Biasana orang membutuhkan 2 liter, nyana dibere 1/4 liter 1 hari minum. Kitulah Yahudi lamun geus kitu naon ngaranna biadabna ka urang. Sebabnya nama dendam. Ketika Kangjeng Nabi baheula bergerak di Madinah, Yahudi terbagi 3, nah iyalah nu aya di Madinah, kemudian nu keluar Mesir, nu keluar ke Eropa, nah termasuk nu ke Amerika. Panjang mun dicaritakeun ngan 3 beta nyana kerjasama kuari, otomatis kuari teh dendam. Terjadilah seperti itu terus. Minoritas Yahudi tetapi kekuatan luar biasa. Sebab lawan, sebab sekelilingan geus jadi Yahudi kabeh, geus puguh Amerika, geus puguh Eropa jadi Yahudi, ngedukung adalah Israel. Indonesia ge ulah gandeng-gandeng geus jadi Yahudi. Ieu mah pada urang nabe yang ngelanan ngomong teh nya. Ulah bebeja ka batur, ulah bebeja ieu mah pada urang nabe bahwa di Indonesia ge geus jadi Yahudi sebenarnya mah. Nya engke ente ngomong di ditu ulah gandeng-gandeng di sarua. Bebeja bae deui ulah gandeng-gandeng cek kiai ge bahwa di urang teh geus jadi Yahudi. Kan udah serang ngomong dah tuh kabeh nyaho tamang geus. Pasti taya tinggal urang pabisa-bisa nyalametkeun diri. Lantaran moal kebal urang bakal menghadap ka Maha Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Beberes diri urang sing hade akidahna, sing hade syariatna, jang aturan ibadah ka Gusti Allah. Ke isuk pageto anak urang didik, anak urang lain lalagaan, ieu serangan-serangan teh pohara jasa.
geus teu maelu urusan agama kuari urang lamun nyaritakeun urusan kejanggalan tentang agama lapor ke DPR geus teu ditanggapi ku DPR mentak wakil urang tinggal wakil cenah aya di ditu kiai di Golkar ih teman-teman kiai gede ragag di tanggal caringin tigesle ih cenah udang-udangna gede tambahan deui Gus ya udang-udang ajur sia niuhan di Golkar ajur inting-intingan pancena kiai kita mah masuk wae geus ih ulah kitu cenah kiai pan di dieu ge loba kiai Golkar kena tobat lah cenah aing mendek balik bae jor siap balik ka ditu Haji Hudang oh eta orang jeleumana heran tuh daek tobat jelema asa bener bae mun kukula dijabarkeun pasti kajahoan salahna tapi teu daek ngaku teu daek gande tah kieu can kabere bae cenah kieu bah geus kieu bae bere aing cokot bae duitna aing ka Golkar moal tetep duitna mah dicokot teh hook aja deuk di dahar barabkeun ka kotok hap aja kotok teh daekeun cokot deui ku aing udah beres kabeh inting-intingan asal kiai geus ka Golkar wae geus teu manjur mun cara orai jadi orai koros nu tadina orai taneuh ge barang ka Golkar mah jadi orai koros ngegel huntu umplak Ogola asal kiai ka Golkar geus kos kitu bae geus pokona asal kiai ka Golkar kitu bae geus pokona ye cenah ieu kiai hebat jasa deuk hebat deuk teu asal asup ka Golkar kitu bae geus pokona asal kiai asup ka Golkar sering amat cenah kiai supaya tobat majelis teh gede eueus ya pondok 2 tingkat eueus teu karasa eta ku kiai berarti di jerona aya kasalahan sakali deui asal kiai ka Golkar cenah kiai bangun harengeusna aing karunya bareng yu urang luhurkeun agama ulah melalui Golkar ka mana tuh ka PDI salah sugan dan teu PDI tah deui ngagadil aduh Gusti Allah lagu yeuh batur urang asal kiai ka Golkar maksud teu bisa nyebut cau ieu mah cau kiai bolon asal kiai ka Golkar ini ngaji naon sih bulan Muharram masalahna ya aduh hese jasa ieu saha ngaluhurkeun agama ieu acak-acakan kos kitu mah teu karasa kunyana majlisna bagus nu ngaji pondokna bagus nu ngaji naon hartina tu maning reod majlisna tapi loba nu ngaji kerecan ka Golkar mah masyaallah da kiai nu ngararaji luar biasa nyeusup tapi bareng asup ka Golkar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah pulang ke rahmatullah kiai Golkar blon pan kiai kita emang kitu bae maksudna supaya sadar ya agama acak-acakan di agama coba contohan cenah kiai loba jasa mun diomongan hiji-hiji warauh kabeh urang kiaina nu ka Golkar wahia abdun abdi jadi ka Golkar ya hari guru eta hamba wamatun dawamat mumayyizun abidna nu pinter salimun min aibim mabin tur salamet tina cacat jual beli barang nu sok dijual
Abi di mana-mana ya cacan murah hargana pinclang misalna atupan abid manu diarah tekan tanaga pinclang atuh moal bisa nyana jang nanggung atawa nyuhun ngaranna ge pinclang komo lamun jadi supir manu pinclang katuhu mal beres jang nih cerdas nu mana lengan sabelah aib ngaran ulah nu kitu nu pinter salamet tur salamet tina cacat ieu mahal berarti janin teh di mana aya jelema ngabunuh janin efek tina penganiayaan indungna disingsieun misarna ku salakina tatanggana ku jawara ku dokter sehingga ngalamun si awewe teh akibat disingsieun terjadilah aya seperti depresi keluar orok dokter tersebut kena sanksi lantaran di Indonesia mah henteu aya hukum anu mengarah kana jinayat teu aya can selesai berarti urusan anak engke di Rabbul Jalil di harapan Allah bakal diselesaikan ke Gusti Allah ku hari itu selesai di alam dunia di akhirat diselesaikan penyelesaian terakhir ku hari nu menang dielehkeun nu bener dielehkeun nu salah dimenangkeun bisa terjadi tapi di akhirat mah iya jujur jeung adil teh nampak di dunia mah urang dititah ge innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah eta unggal Jumat sadunya kabeh ayat eta dibaca wow hebat jasa kiai muid lagi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wahnya kalian tahu itu kubayar hal fasal mungpal teka rasa pugu jana gitu adil itu jujur ayatnya tadi baca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan itaizil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha beres mun kurang Aisyah maca ayat jujur tah henteu ulah ngomong yang batur tah mah eta dibaca unggal Jumat ku kabeh unggal khatib nu antak khatib teh di urang pangheulana ka neraka lantaran ayat eta dibaca ku jalan teu karasa cek Allah sia dibaca ku si ayat ayat aing innallaha ya'muru sajana Allah marata bil adli wal ihsan tidak adil pugu sia teh teu adil ayo ka ditu ka mana jahanam. Waduh, kah jahanam. Masyarakat Khatib ke mana? Dadah Khatib. Ke jahanam. Aduh, Gusti Allah aku. Tadi baca kabeh eta masa dunia teh ayat eta mah. Wasal beres be. Eta khutbah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah. Kabehan ke masa dunia aju adil ente ihsan ente itaizil qurba pelit yanha 'anil fahsya nonton TV bae nya wah geus eta khatib mentak hampura khatib pangheulana ka neraka jahanam duh cenah aing mah mumpung jadi khatib lah umumkeun Gus ya Jumat besok libur aduh Gusti Allah doaku boro-boro libur puguhnya nama hayang tambah dari poe Jumat teh ulah Jumat eta bae supaya saminggu aya 2 Jumat emang kumaha digaji pan ku pemerintah bolon eta sakali khutbah sabaraha duit gar sabaraha duit tuh aja pending mah jasar dibayar baru namanya apa ya terus mau menang ganjaran si aja lah wal
saho nurutkan segala sama kabulu kabirin kudu diterima nu kolot ge ngan kolot lam yajid biramin nantapas ku sebab kolot pikun kolot nama ngan encan katarajangan ku penyakit pikun kan asal geus 65 kaditu siap-siap tah robah henteu 70 geus mulai leng 70 kaditu mah geus komo mata komo 80 mah isuk sarapan geus beres nyarap teh kopi geus beres kopi iya mana ieu aing isuk can ngadaharna naon kakareng cikene ieu kudu digantung ya aki-aki kos ge geus babarahan kan ini aing geus ambelarkeun ku sia cenah ieu can diberena naon cak nini aing tadi sapiring gimana kotok meureun tama dibere deui ku ninina di dahar deui sayap deui di blon nepikeun mah kos kitu tah geus beres manang meureun setengah jam geus asak sangu jeut eta pikun eta kos kitu eta ulah kos kitu batu cilaga bo tah batu lain digawe dahar mah lulu ieu keur carita abid geus teu meunang pake tumbal janin nu kos kitu mah lantaran tah mah geus oah tah mah teu bisa kos kitu lamun teu rusak silakan eta mah disebut kolot kalapa teh kolot baheula menyebutna kolot kalapa teu kahartieun ku budak bari mah kieu ceng kolot kalapa teh ai kalapa teh lamun beuki kiring mun diparut dijieun minyak beuki loba minyakan minyakna teh pohara kalapa kolot mah teh mantak disebut kolot kalapa tuh mantak sok aya nu ngalamar neng daek ka itu mah kolot ge kolot kalapa teh mah neng yeuh lain deui tah mah emang kolot kalapa kumaha artina kolot kalapa teh beuki kolot buruk neng sia cak neng teh sudah tuh loba minyakan yang buruk atuh memang dua pilihan lamun teu loba minyakan buruk aing geus kolotna tinggal gitu bae tah ya seperti Kiai Haji nu ngaraji ka dieu ngaranna kolot kalapa eta jadi loba minyakan mah kos kitu bae nu teu ngaji eta kolot buruk ngaranna aja urang datang ka ditu ka imah kolot buruk tungtung atas ngaji ribut bae Masya Allah Istaratu gara-gara ngaji jadi kos kieu teu dipake mah ngaji sekadar koleksi we di jero hate ganjaran mah meunang ieu ngaji ganjaran doang mantak ngaji pelebah dieu mah ya sanajan hees ge masalah yo kieu tah batu kudu dibejan jeung kiana komo dibejan atuh kerek teu dibejan hees ieu mah masalah ieu moal dinanamkeun sanajan hees ge sebab ieu teu kapake mah ngaji mah teu kapake andai kata ngaji ieu terus yo sababaraha minggu ieu mah teu kapake ngaji jinayat mah ieu geus gampar samak di luar hees moal anggal masalah geus tah mah geus jadi jana mawa permadani aju mawa anggal kedeng bae kitu cek sajen teh emang doa atuh ngaji teu kapake ieu mah hees bae cara urang Arab bae kitu hees so masalah jadi henteu naon sebab ieu teu kapake ngan paling cek nu di sisi-sisi meureun ieu mah can wayah kaluar ti grogol geus dikaluarkeun keluar ti heula masalah serius Istaratu buluguha disyaratkeun buluguha datang nagiro giro nisausidiatin saparo 10 diat ieu datang ka yustaratu disyaratkeun buluguha nyampena dina harga nyampena giro gitu giro abid dina harga saparo per 10 diat lamun 100 onta bagi 10 berarti 100 bagi 10 seberapa 10 saparo tina 10 seberapa
siapa pinter ya budak asa TK aing ngaji kieu jadi 5 tah nyampe ka dinya tah masalah tah mentek fil huril musim raqi qimatu khamsatu abirah 5 onta jadi sap tegak per puluh diat 5 tak kudu nyampe ka harga 5 onta si abidna jelema Zaid misalangan niaya nyisarwiti nu keur hamil dianiaya dengan cara disingsieunan kemudian keluarlah orokna pae atau ditegur keluar orokna pae atau diobat keluar orokna pae nah ieu nu menganiaya kudu mayar diatna separoh per puluh diat berarti harga 5 ontaeun 5 onta abidna abid teh ya kudu bayar abidna 5 onta lamun hiji onta 15 juta kali 5 seberapa 75 juta berarti bayarna nyana 75 juta tuh gitu ya Masya Allah geus pain takidat bakom satu abiro mun abidna ternyata abidna upadi mah kudu mayarna ku abid di Indonesia mah kan abid dipaksakeun ku kumaha ge abid amat malah aya kajian ku kumaha lainnya amat mah anu kasipatan ku abid jeung kasipatan ku amat maka ieu mah hargana bae tuh sabaraha khamsatu abiratin 5 ontaeun onta nu gede nu bagus 15 juta nah 15 juta kali 5 berarti 5 kali 15 juta saudara 75 bener ente sih masih salah ini mah asal tuh percaya ini mah coba pakai kalkulator 75 juta Masya Allah nah iya kumaha lamun abinna kolot kan kolot mah murah eta kan nu mahal teh nu mahal kulantaran badampak kene umurna 30 40 50 mahal lantaran tanagana bagus kene seter kene nu kolot tadi ge kan ulah nu kolot mah lamun datang ka geus pikun kecuali lamun encan pikun ngan harga rada turun teuing mah abid umur 30 abid umur 40 abid umur 50 aya ge umur 80 tapi henteu pikun masalah guys sanajan rada murah hargana kula mah sok inget ieu teh ya dongeng ya aki-aki boga pamajikan ngora ngobelah dieuna ieu keur cerita pikun maksudna rada kolot kebelah dieuna si aki-aki muriang diantar ku papajikan ka dokter antar ke dokter periksa cek dokter dia ini ibu istrinya iya masih muda iya sekarang gini aja ini kakek nanti malam suruh kencing besok air kencingnya air seninya bawa ke sini nanti diperiksa melalui air seni oh iya makasih dok bener Isa memeh sare nyana teh kieu aki-aki beres nunggu isukan cendeun medinya handapeun dipa ari jam 1 pabajikana yang kieu deui sarua teu kuat ai pabajikana kaluar sieun teu kahudangkeun salaki gara dege kolot lah kieu bae di dinya di nu panu urut aki-aki teh tah jadi ka hiji Pak geus bae beres esuk-esuk berangkat ka dokter mana bu air seninya teu inget ieu dikihan ku nyana ini nggak hiji ini dok air seninya diperiksa barang diperiksa saya kaget cek dokter kenapa suami anda hamil ini dari mana jalannya ya sejak saya jadi dokter baru kali ini ada air seni laki-laki hasilnya hamil wah ini ada apa ini sama majikan sial ceki aing mereunana dadok gak jangan dimasalahkan lu pulang aja lah bukan begitu tapi ini jadi masalah ini jadi masalah ini ada kakek-kakek hamil ini aduh itu lain nyaina nu pikun apa majikan tahu nu pikun berarti geus karolot kare itu eta
tetek sing hade aya deui lain kitu tah mah ki sakit ya den bae ai di teu lain diadap di luar meja pamajikanna haus diinum Masya Allah cek pemajikanna ceuli nu tata dina torek jadi muka irung mararuka ieu sing nginum naon torek ceki salaki obat torek eta nu torek-torek cager eta ka dieu mun teu cager tambah torek Falil akdi kibatuha falil fakdi wakila la yusaratu cek sakal mah la tustaratu teh disyarat kudu datang la yusaratu kudu datang karena saparo 1/10 tiap falil akdi qimatuha tetep falil fakdi tetep kanu eueuh hargana bae jadi hargana bae lamun abdi eueuh cara diurang geus harga nah ieu hargana sabaraha duit dibikeun ka saya wa hiya liwarasatil janin pikeun ahli waris janin iyalah ahli waris janin mah berarti indung kemudian sahabat ahli waris sakumaha biasa ahli waris kewajiban anu mayarna ala akilatil jani ka akilah asobah jani wakila cek sagala inta amada faleh mun nyana ngahaja cara dokter aya unsur kesengajaan wajib kasih dokter eta atawa zaid faktor kesengajaan menganiaya Sarwiti ternyata benar-benar hasil menganiayaana sampaikan ngajuru pae ieu menyana nu kawajibanana wal janinul yahudiyu awin nasraniyu wallahu a'lam bissawab